Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Puspita Ayu Lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ibu sareng Ibu Ayu Mulyanti, Abdi bade naroskeun pertanyaan. Nambut waktu sakedapnya mah. Emang Abdi bade naroskeun tentang dampak COVID-19 ka pedagang jeung usaha ti Mamah. Nu kahiji nyaeta semenjak ayeuna virus COVID-19, kumaha ari Mamah bade icalanana? ya abdi mah biasa nak keliling ya nama jalan teu paling oge pameyaan pesen nembe kok di pangadamekeun gitu. Terus aya pertanyaan nu kadua nyaeta ari ngagale bahan-bahan kanggo icalan sok sesamilariana teu? Ya henteu biasana mah abdi teh da ngagali teh di pasar pame di pasar kan sok sakantanan seueur gitu. Ya bukan ayeuna karena aya Covid nya jadi abdi ngagalina nya di warung wae gitu. Mun hargina sih rada benten abisan di warung. Terus ieu semenjak ayeuna virus corona ari Mamah kenging penghasilanna kirang teu? Jelas kira atuh biasa nama ageng Nya ayeuna jadi saali terus satengahna lah di penghasilan sadidinten eta. setengah. Terus ieu aya deui, menurut Mamah kusabab naon ari para pedagang sok icalan keneh di pasar? Aku karena pangabutuh gambaran aja nage da kedah mam pamean nanti jalan ben pada kayaknya atas di mana kang ngagalihna. Terus ieu aya deui mah, menurut Mamah kumaha kedahna masyarakat teh teu kakirangan pangan? Ya kedana masih kayaknya bantosan ti pemerintah gitu ta. Ulah ningali karena statusna anjeunna pedagang atau karyawan kedana mah. Gitu. Tidak kumaha tuh da geuningan teu aya bantosan teh. Hiji deui mah, kumaha cara Mamah supaya Mamah ngajagaan kesehatan di bumi? Nya iya weh kedah seueur di bumi jaga jarak gitu ta ulah sok seueur ngerumpi lah biasa ari ibu-ibu rempong mah pagi sok pada ngerumpi ari abdi mah nya sok di bumi weh gitu salamurang kali kecuali pami aya nu pesen peye nya nembe kok abdi pangadamelkeun gitu abdi mah tos teh kegiatan naon deui selain di bumi sareng murang kali gitu. Sakitu wae pertanyaan Abdi ka Mamah. Hatur nuhun tos nyediakeun waktuna jeung Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.